such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you Hutang ka tukang kupat. Mang Darman teh tukang kupat anu jualan di sakuriling kampung. Unggal poe ajeunna nyorodot keun gerobak leutikna bari neungan panglaris. Sanajan hirupna sederhana, tapi anjeunna weuleuh riang. Tapi aya hiji kajadian anu ngajadikeun hirupna jadi robah. Eta teh alatan hiji hutang anu teu disangka-sangka. Sageus lila dagang hiji poe aya sareng lalaki nu ngaran Asep datang ka Mang Darman. Asep meunang kupat loba, cenah keur acara syukuran, tapi ajeunna janji mayar isukna. Ah, teu kunaon nu penting acara lancar, cek Mang Darman. Isukna Mang Darman ngajunjung ka imah Asep pikeun nagih utang. Tapi Asep eueuh anu aya ukur pamajikanna anu malah ngagarowok, "Mang, salaki abdi teu di dieu, ulah ka di dieu, abdi teu wani mayar hutang salakina." Mang Darman ambek tapi teu walak aya lila-lila anjeunna sadar yen hutang eta moal dibayar. Marah Asep kabur ka kota. Poe berganti minggu, minggu jadi bulan, Mang Darman beuki susah, modalna beak. Sanajan kitu anjeunna tetep dagang, tapi ayeuna anjeunna leuwih ati-ati. Henteu deui ngijumkeun kupat ka saha. Hiji poe Asep balik deui ka kampung ajeunna kasareng panyakit, kurus jeung teu boga nanaonan. Anjeunna nyampurnakeun Mang Darman minta itampurna, "Mang, hampura abdi geus loba kasalahan, abdi ayeuna geus teu boga nanaon. Bisa keneh abdi mayar hutang ku pagawean?" Mang Darman ukur seuri, "Ari duit mah geus leungit, tapi silih hampura mah lain hutang. Hayu urang damel babarengan di dieu dagang dieu." Kitu caritana Asep tuyul damel jeung Mang Darman diajar jadi jujur, sarta ngahargaan rejeki anu halal.